Sepikir kemana? Biasanya sih bahasa cok ayat. Lah berang kene ya teh. Kebenaran dia gak rumpul Ayah mangoni gitu kan. kenalan itu aduh mana itu Kopi kopina ning saat kieu tetep para rubuh ya ngobrol ngaler ngidul. kenalan itu iki sepi kieu ngobrol atuh Kita tadi ngobrol ngalir kidul kamana we ngomongkeunna. lain apa ya na asa teu nempo si mengasep kamana nya Sarua urang ge. Gering bawa. gua gering urang tingali wah Ayo. ayo sa rek milu moal Ayo tuh kayak kan orang mungkin nyusul mang. Sok we teh heula. Ayo tuh. Urang tinggali. Ayo, let's go. emang baby aya ngopi kita tadi beneran anu merek kopi enak balik ngopi di luar sih teh mantap jareup hareudang Assalamualaikum. aya gitu Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada mana? baiklah nang tungguan di dia lah Yang satu. nang diuk lah we buat ini bener Tungguan ya, bae daguan heula di dieu sakeureung. Ngilu nangteuing. moal lamar lah bae nungguan sak bedeung bari nungguan kopi sugan aya aya tamu pentingan cik atuh ngararomong assalamualaikum atuh lain cari cing wae ujug-ujug geus dariuk kitu kan tadi uing teh ngomong ka dieu assalamualaikum wae nu nemalang Ti tadi urang teh ngomong assalamualaikum. Nu ngawaro. wah kopi mah urang ngan hiji ya genang mere kemana wae atuh poe asa teu katempo hampura wah kopi mah ya genang menta hayang meuli we juga warung meuli sorangan waduh saha nu rek minta kopi teu salah kitu jawab teh Lain minta kopi. Rek nanyakeun ka mana wae tadi beurang. Biasana sok aya nongkrong. aduh maneh mah ya ge kopi nang menta dan nanyakeun opieun aya wae maneh mah aduh salah deui naon cing tanya deui kumaneh rek musik teh jadi moak tuh cing jawabanna kumaha terus denteu Geus teu nyambung ngobrolna. Cik urang tanyakeun. tanyakeun Isu kan rek ngilu moal nguseup. hampura lain teu hayang mere ya genang menta meuli we kopi maju jarang tanyakeun ka si emak caina aya eueuh Iya mah.
Orang nanya ka kaler ngejawab ka kidul. Aduh, torek ieu mah mah balik torek ieu mah. Tuh tingali gogodang gitu. Geus mah balik ajak ngobrol lagi. Telepon si Sani bawa balik aduh. Bawa alat gitu kan dia. Alat naon ieu teh? Alat penyedot si Sani bogaeun. Sok telepon ayeuna kan Cang. Sina ka dieu. Tuh, aya telepon si balon. Halo, Halo. San. Buru ka dia mau alat penyedot. Sama Asep nada bonge. Ngomong geus teu nyambung. alat penyedot. Atuh ke urang aya da boga ieu. Ke urang kadinya heuh. Kedeung deui lah. Gagoan weh. Oke. Heeh. Tuh aya Sani datang dia. San bawa alat penyedot teh. Aya ieu. Bawa naon San eta San? Yang gestunya eta alatna pake we urang balik heula. Hayang modal. Nya. Nah, kamu lalu si Monsep jeung Islam alat ieu. Heuh teuing, sieun ngadat lagi cobaan wae. Baiklah, orang paksa we daripada bonge. Orang nanya ieu, memang lain. Ayeuna orang kerajaan we, orang Korea. Sok atuh hayu, urang boleh ke we lah. Ayo. Naon ieu teh? Naon ieu? Eta orang ngegoler di dinya. Eta udah periksa ceuli. Anjir, iya teringat jerona. Ya Allah, ketorek kumaha. Aduh, jeung bensin dicokot dikecili. Sisa aneh ya, manfaat ketorek korek di mana? Asupan celina nya heuh atuh ketorek kumaha. Nu ketorek kumaha aduh. Di mana teh sih ieu? Teu jerona ieu. Aduh, ieu juga nu panon ieu. Aduh. Maksud ketorek kumaha tuh pada ada yang helm di bala deh. Aduh, helm ada ceritanya. Aduh, kieu patut. Aduh, nu kieu ge kot kadileg-leg. Kumaha asupna ieu teh? Cep, lu sudah ayeuna mah. Ada masalah jadi geus beurang kabeh. Aduh, udah ceuli, kata bisa kitu. Udah mah. Kumaha mah ayeuna ceuli? Ngadenge can? Geus nyawa teh boga duit. Teu nyambung. Masih kene can cager mah geuningan. Rek kene. Anjir. Can cager kene bae. Saeta sakitu barang loba dicabutan. Maknya masih kena torek. Aduh. Geus ayeuna mah urang tipu we ku duit. Atau ikitu mah ide alus. Sep. Erek minjem duit mah. Anjir. Erek minjem duit Kalau sok atuh mana? Erek minjem duit mah. Kumaha urang isukan butuh kang nguseup isukan ya. Nah, cek aing gelon. Si eta mah memadukan. Karena duit mah hejo. Oh, karena duit mah cager. Mau balik ah, saya balik ah. Ada hari ini aku harus minjem duit. Mana kita minjem duit teh kadon hari ini aku harus minjem duit. Balik ah. Mana mau wadukan aing mah rek balik we ah. Aduh, aing anjir teh jadi rek menang duit teh ah.
Aduh, teuing.